gitu jiwa muda mah jiwa pahlawan mah gitu daripada orang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon eta awak dikorbankeun kanu karar itu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat karena inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana. Ayo maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon ceuk urang ke heula airek ngalinih budaya urang mah. Oh, loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah. Pan keur dieu eta otakna. Keur dieu teh nu kitu teh. Nya. Heeh. Tapi tetep anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur manuduh mah. Sabab urang mah percaya yen pangeran teh si ieu kolot tapi ulah dibejakeun deui era. Naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui. Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun. Nu matak niatan melaan negara jeung bangsa. Oh kitunya. Jadi lamun urang perang teh sanajan ku batur dituduh melaan da samuka dan niatna urang memelaan negara tah. Ngabelaan bangsa, ngabelaan negara sugan we engke paeh urang. Ribuan urang ke bakal datang di akhir. Esa hilang dua terbilang tuh patah tumbuh hilang berganti teh mati satu tumbuh 1000 tuh itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun lain dek melaan kamurkaan si Uwa sanggup. Ya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang. Heungan urang paeh ngora-ngora ieu edas itu si Adi. Lu takut mati muda. Ya, daripada mati tua bari jeung doraka keur naon? Pokoknya mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang. Jadi eta nu dipika cinta ku anjeun, korbankeun. Korbankeun, kurban. Sagara nu dipika cinta. Nu dipika berat ku anjeun, korbankeun. Demi negara, demi bangsa. Sabab dina jero perjuangan ieu teh meriogikeun pengorbanan. Ai pengorbanan meriogikeun ridho jeung ikhlas. Ai ridho ikhlas meriogikeun karena Allah. Oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh. Da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah. Oh iya nya. Kitu sanggup perang. Sanggup atuh lamun kitu mah carana Kang heueuh nya negara urang lemah sae urang da urang teh dahar di dieu nginum di dieu jadi di dieu tuh. Nya iya jadi sanggup lah lamun kitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah iya jadi satria Ki Adi. Nuhun. Kitu jiwa muda mah jiwa pahlawan mah kitu. Daripada urang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon
eta awak dikorbankeun kanu karar itu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat karena inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokokna pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampahna masyarakat nya lebarnya aduh Kang si Uwa tuh nu matak abeh teu ditengeulan urang sanggupan perang jadilah kumaha lamun ai datang ai jekuk geuneng akang dek eta bangsat bukakeun panto besi bangga hingga aduh aswani kuma Tanyo ieu aing saha aswani ngahaturkeun semahaturan rawuh wa Prabu nyakang wah nanaonan bangsat sian nyebut nanaonan paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hapuntenna anu ditedakwa panuhun ulah bade getas harupatin putra bade sasangam sanggup perang siap bangsa ngomong tesudi abrig-abrigan aing ngaku anak lamun siap memul perang bangsat jeung lapar jeung ditengeulan Kang di jero bui ceni nah sia teh nyemah sadaya-daya wa tong digebuk ngahacurkeun semah baktos wa ampun wa diuk sia aduh Kang we ngasakedeung ditegeuna eling ka alam wanita nirup kamalina tawangka alam akasan pasti mau kalalan jauhan anggur sing rintit taliti tekad ucap bear budi Pak Haji Alun hirup sugi ku pangarti bari takwa bayang widi ida sini dong buka pintu beda awak kumaha di pawanangan gadah ngajadi patrangan mahasur Kang Usman jeung Amis ulah nyeun ka awana